ngaruy ek nyebor teh di payung gitu. Terus ada reseki yuk nyebor teh kariba. Kadia atuh pangnyakalankeun payung ada reseki yuk nyebor teh. Budak teh gawe pisan kala atuh pedeung. Ai maneh hujan oge nyebor. Bae atuh kapan ami sararehat. Gue adi teh kieu teh. Boga adi teh geus karasa teh kieu tah euy. Harap maneh we mel poe payungan sorangan tah. LOL. Urang kieu euy. Kan ngopi euy. Tadi geura. Naon Pang nempokeun HP ngeleg wae kunaon nya? Cik ningali. Pak ieu mah ramna pinu. Tuh kumaha tuh kudu meuli. Meuli tuh ka ditu. Haji entis meuli can sugan aya tuh. Hek sabarahaan? Teuing we tanyakeun haji entis we. Meuli ram kitu nya. Haji entis? Ka toko bangunan. Heeh. Puyeng aing mah. Lain ram paragi bangunan, Amel. Ram naon atuh? Ram HP, kadi kan geura HP-na ieu kieu. Ieu mah kudu dilem biru. Dilempar, beli yang baru. Kunaon Amel ngahulang maneh? Sakarara sok kieu ieu teh hayang pagawean atuh. Gawean naon atuh? Di mana? Yang gawe ka mana? Rada ka kota atuh saeutik, Pak. Aya ka mana teh pagawean teh. Tapi daek teu. Naon? Ditanggalaan tengek. Sabaraha gajihna? Cenah mah saon teh 200.000 saon cenah. Hayu atuh urang ngala. Kan syaratna teh ulah dicabak tengekna teh. Terus di kumaha? Nya ku ame teh lamun dicabak teh jadi hargana turun. Terus carana kumaha? Tah si tengekna teh ku ame teh digiringkeun tah ieu tuna ya giringkeun tah kitu tebikeun ka tukang dagang. Ari acag ge. Amel, buru atuh. Narik meuli gas teh dan teh teuing. Kela atuh jiga teu apal awewe wae. Kela kedeung deui da. Aing mah kedeung wae. Lila, aing main Mobile Legends heula we lah. Ieu tah boga adi awewe teh. Lila nandana teh. Rudet meuli gas wae ka mana teh. Aing main ML heula ai. Gila meuli gas-gas wae ge. Aing ngadon eleh deui. Gila kayaknya dia dandan geus 30 menit ya main. Ayo geus parat dandanek meuli gas teh. Geus teuing menit teh. Aing kesel we. Tajuk. Sekarang dikojot. Naon? Sok kela. Gas meh? Gas gas. Ayo. Gas gas. Gas.
Ai maneh naon tepakan we atuh mah. Ari aa main gas wae itu gas tinggalin di imah. Nah, itu tadi kan cenah gas-gas cenah. Sugan teh titah digas. Ari aa yang dicoret tina kakak ku indung. Yang setuju balik deui aing mah. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju naon yang? Nuju kieu we. Terus umam can. Atas tadi. Kemana wae tuh teh kabar? Aya wae. Pra, orang boga tatarucingan. Jig aing aya job bapak-bapak ieu deui mau balik lah. Dikekeun lah. Tarucingan naon kitu? Sapi naon anu bisa napa dina tembok. Sapi. Sapi modo. Ayeun. Naon atuh? Sapi dermen. Acik aing si bapak-bapak eta. Ayang-ayang keur ngomong jeung saha atuh? Bieu eta bapak-bapak lah. Jelema garing. Berane ngomong jeung batur. Geus lah putus. Acik jadi putus aing jeung awe aing gara-gara sia balik aing. Ya calik. Oh iya lagi. Pak, ka dia ya tamu. Ya kagok keur modo. Pak. Ajeg ieu leungeunna kat putah ieu. Apa ieu omehna ku leungeun katuhu kitu. Ajeg ieu mah bapak-bapak nu harita euy. Aing mun moal ngejob deui ieu mah. Jang, Hei, mang boga tarucingan hade. tarucingan naon deui? Wah naon anu paling rajin. Buah samangka. Ayeun. Naon atuh? Apel pagi. Ajeg garing deui si bapak ieu mah balik ieu. Neng ieu saha? Iya, ini pada serius kan, Neng? Sok atuh neng pangenakeun cai-cai atuh neng. Mohon, Pak. Ujang teh paling mana itu? Ti paling lebok hangser ah. Oh, lebok hangseut. Legok itu legok. Oh, lebok. Legok. Legok. Oh, legok menawi itu lebok. Hmm. Oh, didinya teh da gaduh iya mang teh baraya mun teh salah mah. Baraya Nya, saha teh? sahanya ngaranna teh euy. Otoy. Lain, Saha teh? lain mah oyib gitu. Mang Oyib, Mang Oyib. Mun teh salah mah kitu tah. Hmm. Tah, ayo ujang didinya palihan mana tah? Caket teh. Caket. Caketeun palihan mana? Ah eta mun digireun pami telepon mah. Oh, gigireun gitu. Terus Hmm. ayo ujang teh damel teh kenal naon sehari-hari. Jedag jedug ah. Jedog-jedog. Naon jedog-jedog jang? Iya, Kira naon teh? ngarti euy. Ngedit Oh. alias TikTokers. Oh, nu zaman ayeuna teh nya. Heeh. Oh, ai kitu mah atuh kumaha tuh sareng si Neng teh udah serius eta. Gaduh kumaha gitu gaduh wahon apa naon gitu teh. Nya mun abi mah atas gaduh jedag jedug ge meureun abi mah. Aduh kudu bener tuh jang gitu tuh. Terus gaduh dana sabaraha ya? Aya geus nyai teh. Gaduh dana 200.000. Mahikeun naon jang kan sabungkuseun ieu sakarung ge henteu beas ge. Kirang keneh sakitu mah. Minimal lah bobi 2 tingkat lah gitu, bobi pajero gitu lah. Nah, eta aja. Tuh aing berat persyaratanana kudu imah satingkat gede langit mobil kudu pajero duh ieu mah aing geus ieu mah jeung keneh mundur Ya, sok. sok we langsung ka dieu we Iya.
Itu neng ah bade euy. Atuh ieu China acan dileut-leut acan. Moal neng ah. Pak. Udah engal-engal wae. Mohon Pak. Tungguin. Maafin Neng kalau si Bapak gak ngerestuin mah aku mah gak bisa apa-apa. Iya juga maafin. Amah sadar diri. Ini sudah dari pikiran orang kena juga sama balik. Nyanya Ini sudah ke mah ulah nentah dari bapak lah. ek neangan alasan naon deui da ek putus.